dan orang boga tetebakan dan orai naon tuh bisa ngalewar. Orai paeh. Ya pasti orai paeh mah teu bisa ngalewar. Ari geus orai naon atuh? Nya orai nu ngahakan linggis atuh. Nah, emang orai bisa ngahakan linggis. Pan linggis mah teu hanyir. Nya teu apal da uing mah lain orai. Angus kumamana uing mah lieur, ayeuna uingeun. Heuh, sok da uing mah jagoan. Pagawean naon anu dilaknat ku Allah? Ngaroga hala. Ari anu dilaknat ku Allah oge anu disatru ku setan naon? Ngaroga hala anak setan atuh. Nah, hasil mah dira make nyebutan aing anak setan. Henteu dan ampun dan.